yang bade itu maros ini na bahas separuh paling mana? Oh, paling dia mana? Nya, Atau hujan? ya mana lu? Ya, atas. Sempurna Rampes. Wah, Asup. sampai apa? Ini tes sekarang apa? Separuh. Nya. Hari ujang teh di mana? Kita di umur apa jalan setapak lagi di umur. Ke ayat sapena sabab abi naik ojek. Terus. Anyang teh mah naon intina ujang tadi teh? Bah, abi teh ke dia teh ingat aja bila abah wah sesah bila abah teh. Kumaha. Nya ngan kali itu ka dieu peken anak-anak dia di gang buntu. Dia yang naon atuh siling teh euy. Ketika dia teh bah umahnya di jalan gana susung hujan sepi wae. Oh nya. Padahal kedon seep wae abah Oh nya. main selot gagal wae abah. Sorangan abet masang selot atuh. Da kumaha tuh abah abi teh abah terus arah bah abi teh bah. Pemajikan ni Pak Okbar. Pertama tuh pengalaman tetangga saya suja. Zaman ayeuna salah. Gampang, hayang nu ngadadak, hayang nu dua dadak. Tuturkeun cara deweknya. Tapi lamun gagal, tanggung resiko masing-masing. Siapa zaman kiwari mah kibas. Ya, menanggung resikonya. Siapa? Luruskeun. Lurus. Ye. Nah. Geus kieu. Gitu. Nah, lep. Kita jempolna panjangkeun. Nya, siap beungar ngadaraknya. Tapi lamun gagal kudu neangan syarat lain. Siap teu? Siap. 1 2 3. Pajukeun. Teu bisa maju tuh, Pak. Oh. Nah, hari abah bisa tuh. Jadi kumaha tuh ya, Pak? Oh, atuh ieu mah kudu neangan syarat deui nu anyar kumaha? Siap seratan naon atuh, Pak? Bae nu mbakeun jelema. Bae zaman kieu. Mana sok mawa teu? Mawa teu? Mawa. Oh, enggal ka dieu. Burukeun di daguan enak keneh. Lupa. Atuh nu kieu mah baik tuh, dina oge maka paekeun. Oh, ieu mah bakal baekeun yuk. Moalah, Yang